kuat kang geus pupurengkas. Rek ka mana teh? Oh geulih ditilang cenah mohon. Heeh bener. Oh mangga teh mangga. Alhamdulillah ya. Iya teh kod jalan teh kod ka Molongpong ieu nya di ujung ka ujung mohon. Oke ngebaca alhamdulillah mohon ya. Ngarep ngahaturkeun ribu nuhun mohon tos ditata ieu alhamdulillah. Nah kareng-rengan mohon ieu ka rengan Bapak RT 04 alhamdulillah mohon tos penataan mohon nya. Taman-taman mohon parantos rengsek sapalih mohonnya kapalih dituna kantun digerakkan di sesaurna teh mohon nya kumaha aja hah daun iris niat iris oge lah aya daun iris aya cenah hiji deui cenah sok Pak wabah hiji catatan aya hiji catatan nah isina naon cenah bah hiji catatan alah benar siap hiji catatan ya lah bah hiji catatan kalong ya lah oh udik moho deui bah kalah santai nah sok benar eta bah mana guru jangan ke kolom so ayo catatan abah lamun palas tong nyalahin carita urang duaan anu muanggaran nitikeun asika belang telas nganajan ukur jelagan kedal nalisan satia rek babarengan harepan gayunkeun ka mega walang rek ngipit betang laksana nyanyi kabuang harepan tumbang eta pangarup rek bukti ketang rek satia rek babarengan tapi kiwari ngan kuring anu ngageuring tuang cieunan sorangan koncewangan hate waleuban tumi asin deui mimpi saka berjalin daging ku hari
5.000 cenah ujang. Bener. Kocak kaheos. Tolongkan abah. Tulungan hadap para danyut. Oh, kadio. Wan ngayunkeun ka mega malah rek mimpi pentang laksananya dikeun urang bekarana kembang kita hatur nuhun Pak rek granelisan satya rek babarengan hatur nuhun Pak tapi kiwari ngan kuring anu ngagening cuang cieun sorangan hocewangan hate laluan bumi asih diperi dilitina kesaka berjari jadi alhamdulillah punya hatur nuhun abah nuhun jika kalau wa ilmu kasiron hatur nuhun Bah